Hayang motor naon atuh pamajikan maneh teh? Hayang motor NBK. Sia kunaon? Bit ngaringrangkeun meweh tengah poe kieu haringhang sia teh. Pahaon jeblok-jeblok babaung sia mah. Geus gandeng sia teh babaung tengah poe kieu haringhang sia teh kos lain kolot teh sia mah. Tebaleng teh nya. Ai teh keur bieu teh ke. Lain ari sia bingung kunaon, bingung-bingung jeung haringhang sia teh. Lain ke itu pamajikan bingung hayang motor ya teh. Atuh hayang motor pang meulikeun aya mah duitna, teu kudu make jeung mewek segala rupa sia mah. Nya tahu duitna kayak beta aing lieur. Nya atuh rewa duitna mah ulah cenah eta teh hayang motor naon atuh pamajikan maneh teh? Hayang motor NBK. Hayang motor NMAX. Nah kitu sabaraha hargana aya NMAX? 37 juta ke hargana. 37 juta. Jeung pake meuli motor mah mending pake meuli sia teh pugu-pugu aya batian dijual oge, tapi motor ruksak sia teh. Lain gitu Kang, urang tulungan Kang. Ini mah naon maneh teh teh? Para rugu kumaha ieu teh maneh teh? Lain Kang. Tulungan aja. Pinjem duit yang beli motor NMAX. Hayang emek, kira-kira atuh motor mahal kitu maneh teh. Maneh kudu dietakeun jeung kaayaan, maneh teh boga nya tempat teh boga meni maksa-maksakeun teh diri maneh teh. Heeh. Pamajikan kekeh ke hayang eta, hayang motor NMAX. Tong dipupujukeun teh pamajikan mah ieu, soal motor mah ieu meuli we anu murah, nu penting mah nepi kana tujuan. Mun alus-alus oge keur naon dan nu butut ge nepi kana tepi ke tujuan kitu maksudna mah. Teu bisa Kang, tetep pamajikan hayang NMAX motorna. Maneh mah eta kalekeun ku pamajikan, maneh mah nyata hirupna. Jadi kumaha cek pamajikan motor mah hagerek dibeli bisa teu gablaganya. Ai mana rek kumaha tuh aya? Ya eta Kang. Urang teh arek ngadekeun tanah ka Akang ka motoreun mah. Tanah di mana ieu teh? Anu di tong teh Kang. Anu jeung sawahna eta. Heeh. Heuna sia rek daharan ti mana ngagadekeun eta? Kayak ngelin saya yang nulungan ka maneh, deker meuli nu kitu mah keur naon? Ya teh. Aling teh daharan keur sahari-harina engke ti mana? Pancet teh ngan tidinya nah. Jadi dah kekeh pamajikan kumaha tuh Kang hayang motor NMAX. Geus sakieu cek urang pangmeulikeun motor murah, cek urang lagi geus. Asa tepi kanu tujuan. Motorna suruh keneh kitu. Urang mah ngabejaan ka maneh pi ka hareupeunana maneh ieu rek kumaha. Baru karena tah harga motor sedelkeun sabaraha? 30 sabaraha? 37 Coba juta. eta 30 juta. 37 hayang rek kumaha maneh. Ayeuna urang lain teu boga duit mah aya, urang teu hayang nulungan keur meuli motor kitu mahal-mahal keur naon? Meuli motor anu murah we. Ya akang mah kitu we syarat si akang mah pokona mah. Urang pi ka hareupeunana maneh, urang mah karunyana teh kitu. Mah eta anak can boga mah kabina-bina teh ka awewe teh mah eta. Awewe kitu mah ngurana piceun. Akang tetep mau nulungan ke orang. Naon? Akang tetep mau nulungan ke orang. Lain nulungan. Ari papatahan lah sok ngalawan coba. Ari di papatahan kudu di jalan cek teh gerekepkeun cing bener. Lamun eta jadi ku urang, mana rek daharan saharina ti mana? Kan tidinya maneh teh beunang. Kang, lamun urang can hasil, urang mau ka bisa balik, Kang. Ya Allah, kita mau dek kitu maneh mah eta kuteun ka awewe teh. Makanya urang tulungan ku Akang. Moal bisa nulungan urang keur kanu kitu mah. Namun kieu mah nyarita teu boga beas di mah ku aing ditulungan. Ai keur meuli motor mah kengelaanan. Maha-maha kitu mah urang teu ngidinan terus terang we. Nah, kabina-bina teuing maneh teh. Meni eleh ku awewe. Awewe mah loba keneh ieu. Bak ngabina-bina teuing meni hayo we. Ingat aing Kang dia teu rudat. Mana terudat ku bae atuh da maneh mah dikekeuweuk oleh kitu oge. Teu balik teuing. Urang balik balik aing mah lah. Hah? Urang balik aing mah. Balik aing mah. Hanya arek balik mah juga atuh nah kunaon mah eta. Kalau Akang mau bisa nulungan urang geus balik lah. Musing aing mah geus lah. Matik aing mah. Oh. Eta atuh bet pamajikan maneh teh meuni ku lengket-lengket teuing narasa naon pamajikan maneh teh meuni kabina-bina teuing mah teh lengket-lengket teuing pamajikan kitu oge. Ngarorod jeung pamajikan teh sia mah serahkeun ceuk aing mah. Oh nya teh Kang, rasanya pulan kosketan. Lebaran dipeceun teh bisa buat ayam. Nya Kang nya ah. Si goblok. Atuh paingan atuh mung miceun sia teh.
Ai lengket mah kos ketam goblok. Sia mah. Tak aing. Hampura. Ulah tadi heula launa kategori ditakwa bernya. Heeh. Lamun teu kategori ditakwa Mang Ebit. Tuh entong atuh. Oh pancek mana bieu kitu. Ya malah lamun katebang ditakau urang lamun teu kategori mah mentau. Oh kitu. Meulina beda waktu beakna sarua. Heeh. Meulina beda waktu beakna sarua. Naon euy. Meulina beda waktu beakna sarua. Ayo. Mang Ebit. Beda waktu. Ayo kakek. Si Mang Ebit senang. Pasti Lieur make. Lieur si kakek ya. Joget. Hadi takut lagi deui urang mah Ieu tah, ieu tah, nakona tah, ieu tah dan Depan itu mau keteguhan Mang Ebit. meulina beda waktu beakna sarua. Beas. Beas lah ayeuna tuh. Ai beas mah sarojo kadaharan we kitu mah. Oh, meulina beda waktu beakna sarua. Meulina beda waktu beakna sarua. Heeh. Apa pasti jawabanna mah? Minum. Emang minum sok sarua gitu. Eta mah Jakarta sembung naik ojek eta mah kitu mah. Jauh eta mah. Jauh eta mah. Iya. Ayo lieur si kakek. Reho. Oh no. Kalau Pan meuli. mah Jakarta sembung naik ojek eta mah geus lah. Karena eta mah jauh pokona mah. Obat nyamuk. Kue. Hah? Kue. Ai kue mah kadaharan bener kue mah. Ayo mah. Paling kadaharannya. Lain ieu mah. Meulina beda Berah waktu. kue. Kita ku meulina beda Mau waktu. beas kan tadi geus jauh eta kadaharan. Sarua, bensin. Ayeuna kadaharan. Bensin. Aku begitu. Bensin. Kata mah Jakarta sembung naik ojek kita mah geus jauh kata mah. Jauh pisan kata mah. Meulina beda waktu abah euy. Meulina beda waktu. Kayak kacang panjang-panjang. Jadi eta mah Jakarta sembung naik ojek eta Meulina mah. beda waktu. Heeh. Geus kitu beakna sarua. Dak sarua. Jam. Jam Lain. Lain Mang Ebit jawaban Mang Ebit. Jamnya. Lain. Hah? Lain. Tahu Chan? Santai we. Meulina beda waktu. Meulina beda waktu. Meulina beda waktu. Jam pugu ah. Lain. Mereka teguh. Lain. Sok, tahu Chan? Orang mah apal. Tahu Chan taluk? Hah? Tahu Chan? Kata menuju panjang. Jauh kata mau. Betul. Betul segala tuh. Wajar jorak leput tuh. Betul mah bau, betul mah. Taluk. Taluk. Serius? Serius. Naon? Tapi jaga naon? Kalender. Hah? Kalender. Naon? Kalender. Beakna sarua. Heeh. Kehe. Udah walau sekon satu kali. Oh, pan tadi kali gitu aturanana. Takol bro. Selamat datang. Hampura. Ulah tadi heula launa.